darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Saya ingin bertanya, sekarang ini banyak muda-mudi dalam pergaulan bebas. Suatu ketika terjadilah kecelakaan lalu lintas, perut melendung. Atau lain lalu lintas teman, lalu lalang teman, sehingga si perempuan hamil. Untuk menutupi aib ini dari pihak perempuan lalu menikahkan anak tersebut. Pertanyaannya, apakah pertikahan ini sah menurut agama Islam? Yang kedua, apakah orang tua keluarga perempuan kena juga dosanya bila pernikahan itu tidak sah? Salah tuh pertanyaan aku gitu. Bagaimana gitu solusinya atau caranya agar pernikahan itu menjadi sah yang diridhoi Allah? Saya mohon penjelasan dari Pak Kiai atas perhatian dan penjelasan Pak Kiai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Kasimpulanna majalema zina hamil haju ditikahkeun sah tah henteu. Ai rukun nikah jeung zina mah teu beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang masih keneh di paparinan panjang umur, di paparinan nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih-leuwih urang di paparinan nikmat anu teu aya papadana nu bakal nganterkeun urang kana kanikmatan hakiki, ialah nikmat iman, nikmat Islam. Urang jaga nikmat iman, nikmat Islam urang rumat, urang terus perbaiki sangkan iman orang teger, Islam orang teger, hingga orang ibadah ka Gusti Allah ngarasakeun kanikmatan ibadah. Lain sakadar ibadah engkugan doang mun salat teh mah, tetapi menikmati ibadah urang. Carana tingkatkeun keyakinan urang ka Gusti Allah, laksanakeun parentahanana pinuh ku keyakinan. Yakin mah pamereti Allah, urang berusaha supaya datang kayakin, ulah ngolembar. Dina minggu ieu minggu terakhir bulan Safar, minggu hareup urang geus nincak kana minggu Maulid. Insyaallah urang pelaksanaan haul tanggal 13 silih Maulid. Urang ruruba ka Gusti Allah melalui haul, ruruba ka Kangjeng Nabi, ruruba melalui maulidan, melalui haulan, supaya awak urang, diri urang, hati urang leuwih deket ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang nyonto ulama-ulama salafus sholihin, nyonto para aulia-aulia Allah, gegedena nyonto Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran Kangjeng Nabi ma uswatun hasanah, contoh nu bagus. Berpolitik nyonto ka Kangjeng Nabi,
berekonomi nyonto ka Kangjeng Nabi, berbudaya nyonto ka Kangjeng Nabi, ulah keluar tina contoh urang. Sebab Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia sebagai contoh. Tinggal orang ragap dada orang geus datang ka mana, orang jeung sabaraha persen nyonto orang ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyonto salatna, nyonto khusyukna, geus teu ka conto. Politikna nyonto ka Kangjeng Nabi. Di Indonesia mah geus teu nyonto jasa tuh. Aturanana geus lain nyonto ka Kangjeng Nabi urang. Berbudayana urang nyonto Kangjeng Nabi, abeh urang di akhirat teu disaha-sahan ke ku Kangjeng Nabi. Jadi langsung diaku Kangjeng Nabi. Nah iyalah bulan Safar akhir sakumaha nu sering dicaritakeun ku para ulama. Aya panyakit nu diturunkeun 600.000 dina Rebo akhir. Jadi disebut Rebo Kasan, daya Minggu, Senin, Salasa, tah Rebo eta Rebo Kasan. Nulis salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala Yasin, salamun musawarun. Terus teda ditenden kana cai tulisna dina piring atawa dina kertas kacaikeun, terus kagentongkeun. Gentong warina aya ge kitu. Dispenser bahasa batur teh bahasa orang mamun dipencet ngocor. Dispenser teh kos itu. Terus dikasumurkeun sumur ku ari mah jet pump satelit. Jelas ngarinum supaya orang dijaga ku Gusti Allah Subhanahu taala. Teu kudu aya salat-salatannya bid'ah. Bagi nu teu kaijazahan salat ulah. Biasana di kalangan syariat mah teu diijazahan ulah. Kecuali keges ngalengkah karena thariqah ayang ke salat Rebo Kasan. Babacaanana ke aya inna a'tayna kulhu alhaqubut takatsur jeung sajabana. Geus urang mamun diajakan ke di lembur salat Rebo Kasan ulah dae. Ulah geus urang. Adapun ayat perorangan nu geus kungsi diijazan mangga bae ngan teu meunang diumum-umumkeun. Sebab ke besi ditanya dalilna nya ngirung, pan aing ngirung mah teu bagus. Ngirung teh ponges ngaranna teu bagus atuh ulah. Urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji kanggo almarhum Haji Aap Saifun Nur Yai bin Kiai Haji Syafi'i Ridwan Bandung maot ngadadak. Kemudian almarhum Haji Samad bin Haji Ramisah Cigarasa Kunjang Bogor. Kemudian Bapak Jal Tohri Fahrur Istohari Fahrur bin Fahrur Razi Sulaiman Lampung.
Halimah binti Muhammad Yasin Rangkas Betung. Ya telah Fatihah anu kurang dibacakan tadi ngaran-ngarana, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, legakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya mah Abah, saya mau nanya. Selasa kemarin gitu pada subuh teteh saya melahirkan anak. Naon tuh sia bebejaga aing. Anaknya perempuan, kira-kira nama yang cocok buat itu ya mau kudu khusus ulah kos kieu. Biar hidupnya barokah hidupnya. Siapa menurut Abah? Saya dari Cikarang, Bekasi. Oh jauh. Lahirna poe Selasa, anakna awewe Siti Suwaibah. Saya amat atuh. Asal aya saan we geus jadi Salasa. Saya ingin bertanya, sekarang ini banyak muda-mudi dalam pergaulan bebas. Suatu ketika terjadilah kecelakaan lalu lintas, perut melendung. Atau lain lalu lintas teman, lalu lalang teman, sehingga si perempuan hamil. Untuk menutupi aib ini dari pihak perempuan lalu menikahkan anak tersebut. Pertanyaannya, apakah pertikahan ini sah menurut agama Islam? Yang kedua, apakah orang tua keluarga perempuan kena juga dosanya bila pernikahan itu tidak sah? Salah tuh pertanyaan aku gitu. Bagaimana gitu solusinya atau caranya agar pernikahan itu menjadi sah yang diridhoi Allah? Saya mohon penjelasan dari Pak Kiai atas perhatian dan penjelasan Pak Kiai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Kasimpulanna majalema zina hamil haju ditikahkeun sah tah henteu. Ai rukun nikah jeung zina mah teu beda. Ai pertikahan mah asal rukun aya hiji panganten lalaki panganten awewe, nomor kedua aya dua saksi, nomor katilu wali. Wali nak mencukupi persyaratan, saksi naga gitu kene atuh sah sanajan reuneuh sah bae. Jadi nikah keunana sah ngandoraka sakitu doang. Anakna ke lamun ditikah ku lalaki eta sing hade lain anaknya na anak jurig apa. Sedangkan nyana nu boga lakuna nyana jurigna jadi disebut anak zina. Zah pertikahanana ngan doraka nikah kenana doraka nyaksianana.
Mementak doraka salah lalampahan ngahukumanana lantaran jelema anu zina mah kudu dihad. Lamun zina nagoer muhson 100 jilidan, lamun 100 jilidan lamun muhson atuh diranjam datang kapae sakitu. Beres samang sering tamakos itu aju loba jasa di nuzararina. Nah, komo tahun baru kemarin amprekan. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Ieu mah pertanyaanna teu kadeuleu leutik teuing tulisanana. Kula mah teresep kana leutik-leutik anu gede. Kadeuleu. Inon ieu teh. Adapun baji dengan semakin canggihnya teknologi sehingga banyak macam atau model mikrofon atau mic. Satu ada yang pakai kabel yang terhubung langsung dengan ampli. Dua ada yang tidak pakai kabel atau buntung. Yang ketiga ada yang ukurannya kecil atau mikrofon mini. Mic nomor 1, nomor 2 biasanya ukurannya lebih besar dari gitu. Asa dek jualan mic kayaknya. Penggunaannya memakai tiang mic sehingga imam waktu sholat tidak bersentuhan langsung dengan mic tersebut. Sedangkan mic mini penggunaannya identik ditempel di jubah kerah, di leher kerah baju sehingga mic tersebut bersentuhan langsung dengan imam. Yang saya yang mohon diteruskan bagaimana ditanyakan itunya bagaimana ketika imam waktu sholat menggunakan mic mini yang terhubung langsung dengan pengeras suara atau speaker, sedangkan speaker tersebut tidak menutup kemungkinan terkena najis. Entah speaker tersebut terkena kotoran burung, terkena kotoran cicak atau terkena kotoran lainnya. Jelasnya bagaimana imam waktu sholat memakai mikrofon mini yang terhubung langsung dengan speaker, sedangkan speaker tersebut terkena najis. Oh, nyaritakeun speaker kena najis. Siapa tuh ieu mah nanyakeun nu ditanyakeun jeung nu dimasalahkeun beda. Ieu budak pinter-pinter bodoh. Budak sekolah teh kos kieu ieu pertanyaan budak sekolah kos kieu biasana ieu. Naon itu hormat saya subranata besar oh paingan sakolana bangsa teu tamat ieu kajian kukumat. Hartina pertanyaanna mah bagaimana pan tadi andai kata eta mic mungkin ada kemungkinan terkena najis, ada kemungkinan terkena najis, berarti mungkin kena mungkin teu. Pertanyaannya gitu. Di dia bagaimana imam waktu sholat memakai mikrofon mini yang berhubung langsung dengan speaker, sedang speaker tersebut terkena najis, pan bloon. Sia gue mun air disintrik sia gue ingin pertanyaan sakit jelema lobana berarti orang besar bodoh kajian gue kaya boga kaisi ini dimasalahkan kumaha mun kena jeung teu kena aya ditanyakeun kena najis. Itu pertanyaan nu terakhir mah teu mah geus jelas ya kena najis. Itu nu dimasalahkan mungkin kena mungkin teu bloon teu coba. Setelah ku aing mau dijawab bisa bohongan blon.
kumaha tentang budak detik gak bisa ngajawab nu kadua mata mah tuh nyen mantek nyen pertanyaanna pikir-pikir heula sih di rumah loba sia besar tah ngisieunkeun budak aduh walau qata'a kapan bila sobiya lamun motongkeun ki Zaid kana efek-efek nu eueuh ramoan palaki so atuh ja eueuh ramuan ieu eueuh ramuan ngan paling ge engke bayar diat ila antaguna kabuh mislah kecuali gayaan efek-efekna dampalna sabangsa jeung eta efek-efek nu dipotong pada eueuh ramoan kisos tamaja akur ieu nu penting kudu mau masalah Zaid ramuan hiji ajan putukul kemudian motongkeun efek-efek ki Umar sarua ramuan memasalah sabangsa kisos lamun sabangsa ulah ke bayar diat Zaid ramuan kemudian kuari mah motongkeun nu aya ramuan tibalik lamun tadi mah nu motongkeunana aya ramuan nu dipotongna eueuh ieu dibalik nu motongna eueuh ramuan nu dipotongna aya sampurna kumaha eta atuh potong deui Zaid dampal leungeunna eueuh ramuan ki Umar lengkap kemudian ki Zaid nu eueuh ramuan motongkeun dampal leungeun ki Umar nu sampurna ta eta teh ki Zaid males ki Umar males ka ki Zaid ngan rugi ki Umar lantaran dibales ge kapan aya nu ki Zaid mah nu dibales da eueuh ramuan aya ki Zaid makan aya ramuan ta eta kan berarti aya nu ki Zaid mah eueuh ramuan nu ki Umar mah aya sedengkeun nu ki Umar teh dipotong ku ki Zaid andai kata dibales rugi ki Umar efek-efek nama akur ngan ramon eueuh na ieu nu eueuh na nu eueuh karugianana bayar diat wa akhadha diatal asabe babari teman ditorog mun cer kurang mah jadi tinggal torogan ramo sabaraha efek-efekna mah geus potong deui tinggal ramo hitung sabaraha duit ta ramo hijina eta engke dihareup bakalna ramo hijina sabaraha coba lamun mahal urang jual beh hiji aduh na'udzubillah min walau salat usbu'ahum faqata'a yadan kamilatan ki Zaid aya air ramuan mangan nu dua oyag-oyagan bae baheula mah disebut lilinieun lain lini tama lilinieun jai lini mah pan goyang taneuh ari ieu mah goyang ramo jadi kos lini lilinian biasana nu geus kolot biasana gosot lilinian kita ngaranna lilinian aya anu sakieu lilinian teh aya nu ramo doang gitu lilinian teh aya nu kabeh dua doang gitu teh eta lilinian ngaranna jampena cokolot baheula mah gampang neangan leunyai cokot lenyai terus kunyana di kieu-kieu tak kuleungeun anu lilinieun lenyai eta lenyai budak urang teh jaman ka lenyai teh anu sok lempang leutik kos tinggi ngan leutik lamun ditoel hurung eta lenyai ngaran
Nah eta jampena obatna paranti lilineun tuh kulenya mun bisa mah bangsa 100 biar rames-rames teta lilineun Zaid dua romokna lilineun kemudian mana anana motong lengan Ki Umar nu sampurna teta kumaha aya pan romok nama ngan kurang sampurna nu dua lilinieun pa insya lamun Ki Umar erek mah laqad salazis salima motongkeun anu tilu nu salamet dua deui wa akhadha diata usbu'ain nyokot diat anu dua lantaran nu dua mah lilinieun pek bae mangga masalah wa insya qada ayaduhu wa qanabiya lamun moal cenah ieu mah geus bedek dipotong beres kabeh geus mengalap cukup sakitu bae lilineun ieu geus teu kudu dibayar nu dua deui mah eueuh masalah faslun wallahu a'lam bissawab berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongbrong ku dunia tapi lamun lillahi ta'ala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere tah imah kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae da dibere pan teh ceramah eta kos kitu kiai bensin pan oh wajar aja mah ceramah nu teu ceramah yang dibere wae aduh kita mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo ya budapek kita budapek kok situ dah ngahili dan la tanfiru fil hari ulah eta keur baheula zaman Kangjeng kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah-ulah mentak lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan-pandangan luar Allah mentak nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus ke belah dia ngahajar tasawuf sebab naon ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar anu tidak rasional lah masa ibadah pakai perasaan tidak rasional lihat Kangjeng Nabi ini ada hadisnya ini ayatnya kikituan dihajar terus tapi makin dihajar tasawuf makin muncul malah kita namanya nama tejahuna naon berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna malah nyana anu hancur-hancuran sebab ieu ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan nyana mah teu hayang dibere hiji Allah sakitu beta urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak dibabawakan ku bupati ya ceramah tadi bawa ku bupati teh ceramah bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna salah teh kiai henteu maksudna teh bener eta mah kiai har tidak jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos kaditu sebab aya kepentingan luar agama anu teger mah hiji we sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah teu hayang diagungkeun teu hayang dimuliakeun teu hayang dibere teu hayang hiji be Allah diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal koto sia nu kituna moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna mana sih Jawa Tengah nu lilahna
ya cak jana lila mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hate tante hate teh aya haseupna ka mana arahna teh ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin omongkeun moal kebal sia jadi cak-cak sia omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teu kebal tak beres nyanana mah biasa bae teu nyangun acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah tungguan parang salah tah ieu munafik hiji nyengserikeun ka Kangjeng Nabi nyengserikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian nyengserikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik. Nomor kaduana loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkeun agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dibikin dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat paeh syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslinya menuju surga tapi munafik ngomongna wa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas ulah berangkat panas ya nyiksa awak ya tapi sahabat teh ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra ti Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra panasna neraka jahanam leuwih sangat leuwih dahsyat leuwih parah tibatan panasna Tabuk kuari garasa panas perang paeh surga nikmat seserian tapi nyana kuari ngarasakeun panas nyana teu milu perang seserian sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi urang kuari panas urang panas kuari nilaian jam bae kieu liwat tamual ye geus kieu bae nyana tadi ngauduk setengah piring doang ye geus kieu bae panas geus kikipas nyana tah aya bae nu nganasehatan di itu ulah ngaji panas urang teh kan butuh kesehatan panas eta mah kan teu bagus korenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyaddu harra panasna jahanam da sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dari majelis ye di majelis mah panas ge lah sakedeung di majelis mah kieu eta tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu hate panas teman di ASEAN ge panas bae teman di ASEAN ge ku urang panas bae ye tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah urang misalnya ibadah ngaji salat zikir baca Quran
panas tengah rasa panas alhamdulillah Gusti abdi dibere keluar kesang ieu kesang teh jadi saksi engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina deui Masya Allah saha anu kituna Masya Allah kos nyana bae boro-boro baca Quran kesangan buku tiis make AC ge heuh bae kagara gede baca auzubillahi minasyaitonirrajim make AC atau make kipas geus ngeunaheun jasa kopi aya rokok aya ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye Bismillahirrahmanirrahim Yasin Al-Quran Al-Quran lagi negara Zainal Sadaqallah iraha berjuang na iraha henteu kieu sia goblok awak ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main catur sia berjam-jam ge kuat sababar ajang sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok ya katarangkeun ya ku aing ya lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah tah karak mun bisa nyarekan awak hebat jelema mah eta gitu Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas tereng geus anta mah tuh tamat tak kabajikan amal kebal deui sadaqallah ya atuh kalau birabbin nas birabbin nas kabajikan ngadengekeun we ilahin nas min syarri wa kudu make Quran ka geus talar tah mah Ustaz khannas alladzi wasbisu dunya jinnatu sadaqah bener teu jauh disangkaan kula atuh naon hartina teh kopi ka kalau bener teu kudu make kopi ulah ngomong sia geus porosotkeun calana cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun aduh loba omong geus aya polisi kayak orang ditangkap deh kan untung nama Masya Allah kari awak tuh pernah diperjuangkan ku urang perjuangkan nafsu orang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus perjuangkan kayak itu bakal ngenah orang ka berangan saya itu ya Allah nalangsat Masya Allah mual balik deh waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah ya Allah sabaraha tahun orang mengisi hirup dikosong-kosongkeun mual balik deui ka tukang tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeun ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi mual balik deui kan waktu eta kosong pake sare batur mah geus datang ka dinya nyeun ceurikan teh geus lain yang cerikan dosa deh yang cerikan waktu kaliwat urang mah subuh qodoan ge seserian qodoan Allahu akbar aya anak dek Allahumma dinina kan kieu aya sorangan mah nyana ge pal-palan lantaran aya anak liwat di handap aduh anak dah ngintip deui ongko mah bapak kok salatnya begini tah haju teu nalangsa lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuhna mencan karak tahrim doang geus ngalengis ceurik lain yang cerikan dosa eta waktu tah kaliwat Masya Allah kosong jaknya aduh mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pan pakai sare kunaon nu mantak sare lelap tah ditanyakeun nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon mun barang dahar naon mun boga masalah naon dituntut terus kadinya ceri para solihin urang pernah henteu pernah pan urang ya Allah ya Rabb urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang
mantak di masjid di majlis make ieu asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan. Tapi kan main catur mah. Ngitung kesang teu ngitung. Teu gitu. Tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallu salaman tam. Ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek yang sholli sholatan kamilatan wa sallu. Pindah keluar aya tiis cek angin. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan. Di jerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol. Awak berang kudu dicerekan awak kurang siapa munafik berarti siapa awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang bakarihu ayu jahidu embungeun nama berjuang. Nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu tidak berjamaah nu dianggap kuari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajian mun parid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar. Untuk cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah. Mun teu berjamaah tanya. Awak sia si kudu teu daek berjamaah masjid dampe. Imamna aya. Haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek. Bah, embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan. Tah eta nafsu nu kos kitu. Nafsu teh kos kitu teh dikira tuh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik masyaallah kan lumantak ulama kataji di pesantren Banjar teh lain naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jeung sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa. Urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia. Jadi itu pondok pesantren Pasalia geus masing-masing. Komo nu lain pondok pesantren mah di lembur. Nah, salat bersama bae ka Allah di masjid ka Allah, di ka Allah ngadalil soekeun habek teh sungutna. Ngadalilnya na di masjid ka Allah, di dieu ka Allah salat bae ka Allah tah. Ya iya biang munafik nu kos kieu. Ji ka masjid bab teh boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah. Saregep kan kadengena Masya Allah engke kebal anak lagi nuturkeun banda wari mah anak geus daekeun ka masjid sia ka masjid abah ge tilo dek ngomong naon coba abah na ayo dek ngomong naon geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang farihal mukhallafuna bimaqadihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi abwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured memeh kholwah dideuleuh sehari-harina ieu teh kos tali tak encan kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos beusi
kos besi atuh kan kudu kos tali talikeun ka dieu dicanggereudkeun ka dieu daek karak di holwah hari kamu ngabageun keneh bae mah besi na ge ieu mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan biru berangkat berlari gol pejakeun Muhammad ke para munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahannam leuwih dahsyat panasna. Nah wari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahannam leuwih panas jangan nasehatan urang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahannam leuwih panas. Oh cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam leuwih panas. Tak kudu cara pemajikan ayah teh bajar tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka aja dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona mah surahan kiai tadi neng ridho balik siapa kok kakak mah bangun hayang teh gitu teh sih tadi bangun merangkak gitu ini aing mah nanya ge sia lamun aing kawin deui bang sia deuk balik apa deuk cicing wedding balik lah geus atulah ikos kitu mah nawaran Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge lau kanu yafqahun lamun nyana nyarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas leuwih dahsyat panas leuwih pohara panasna mata kalau moal katinggalin moal ditinggalkan moal ninggalkan mana pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panas pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bank moal kajeun kumaha ge bank tah bunga-bunga lain bank nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai mani nganasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku mani nganasehatan sorangan janya nama ceuli na ge geus lain ceuli pengajian jana mah geus ceuli trit siap dan ku kiai mah teh kiai ieu loba omong bawel kajeun tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janya na ge loba nu salat loba nu iman. Nah, DPR geus bisa dinasehatan ku kiai. Geus kiai mah anggap bae eta mah. Edan. Sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap edan masalah geus kiai anggap sia jelema gila, jelema edan tapi nasehatan awak sia. Sakedeung deui sia bakal modar sarua bae. Paeh ka neraka. Bupati geus teu bisa dinasehatan, pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai. Lantaran kiaina diberean bae. Lah dia mah mau juga tuh ya kesehatan dia dikasih uang sama gua kagak dikasih uang mau ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae geus lalagaan akhirnya teu didengekeun kajeun geus tapi nasehatan awak sorangan ku sia bakal modar sarua bae dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai ieu bekuari urang nasehatan ieu mah lalagaan ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah monyetan doang monyetnya dihandap agak dah tapi geus ieu mah kajeun dianggap topeng monyet ge ngan balik mah nasehatan sorangan geura nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai nasehatan sorangan kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura sebab kiai loba hasud jasa loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awak sorangan sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui ngadengekeun menjejak aing mah teu bagus kiai tah dengekeun ya mana bisa ngomong doang
sia ngomong doang geus kajian geus sia itu bisa nasehatan ku sorangan awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadaanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah banjar datang ka maut memperjuangkan agama teh magahan ngaji mama sempur Masya Allah ya Allah ya Rabbi tuh mama Satibi tuh mama Nahrawi mama Oco mama jengan Imam Keresek datang ka maut nyana mama memperjuangkan agama teh Aisyah kunaon haju memperjuangkan Golkar ya si awak ya awas ya kuai dipeupeul ku kayu Golkar sia kuai hah nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah nyeungsirikeun nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorang nu mentak dizarahan ge mama sempur dizarahan mama Bakri ngaranna itu bahasa tibi teu eureun-eureun dizarahan tuh mama kitu mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan mama Oco jeung sajaban eta teh kapan meureun aya sinar nah sia awak ye mun urang jadi kiai sia lamun paes anu ngajarahan ngomong deh emang sia yang dijarahan yang dijarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak atuh teh anak-anak yang urang nu ngajarahan wasiatan ka anak nah ka dieu abang mun paes ajarannya teu hayang ya berarti emang kudu pelit apa pelit berarti kan urang teh henteu bisa ngancemkeun pangaruh ilmu ka anak eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi aya nu sok urang dihadiahan Imam Badawi Imam Ahmad Kabirur Rifai Imam Badawi tah sakurun tah begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah begitu ziarah assalamualaikum ya Imam Badawi teh Habib ka ditu da mah terus we baca hadiah nah nyana boga masalah isuk lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae ieu melalui ziarah ka Imam Badawi nyana ziarah di jero hate ieu di jero hate ieu minta petunjuk endeu ka Mekah beres amin alhamdulillahirabbil alamin henteu ngomong teu naon suara di jero kuburan ya Ahmad Kabirur Rifai beusi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet teueuh nanaon geus geura ka Mekah nyana ngahulang we kieu bae suara di jero kuburan kuat ka kadenge ya Allah ya Rabbi cak kita si Imam Badawi pohara amat pohara jasa tak kadenge ieu mah lain ku perasaan tapi ku ceuli ieu di tukang murid-muridna Aisyah tadi ngadenge mama Masya Allah datang ka kos kitu teu karomah nu mantak urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiah tah dibuktinan mantat Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebat karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate assalamualaikum ya Badawi beres encan ingkah hei Syaroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi nah ieu eta bukti si ieu kan cara langsung dijawab eta mah dunia luar tah nu ngajawabna tah gaib luar tah mah Masya Allah tah Imam Badawi
lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam Babaturan Imam Syaroni aya hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta bener ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua baik Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua sholawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca sholawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cek enak geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah. Urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ya aya kitabna, mun ditajakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mau percayaan kos kitu teh. Teu percayaan kajeun. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh. Cara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah. Anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan. Tuh kos jelema kawin kanu jore. Nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore. Urang kan dada tanya. Masya Allah dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana mah kok iya kanu jore rupane orang pira rasane bong tah iya kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana jalamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa je lah cara mereka itu bisa kitu sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud tapi pamajikan aing mah jora-jora ge ngahudangkeun kaji biasana kaji tahajud hudang tah mendek tahajud teu penting hudang kajen awakna teu hudang ga asal sana bae hudang sia masuk aju leuwih ieu ngahudangkeun teh ya eta kan nu geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu tah aing kataji ku eta na masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji atuh itu tatangga maot itu ilmu tahlilan tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinyana urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangat na aing tah nu pake kainget-ingeteun ku aing eta haji itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu enggak seberapa duit enggak satu aing mah 20 juta mah isina tuh ke haji ya ke haji mah boga ratusan juta tah aing inget kadinya na ngabangkitkeun semangatna tah aing leuwih wajah jeung seuleuna mah teu sabaraha tapi eta tah aya pandangan kos kitu eta kan jarang eta pamajikan ditanya nih emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupur yeuna geulis henteu pana ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah be neng pohara amat neng pohara hatena ieu alhamdulillah tuh bandingkeun jeung Rubaiatul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiah neng pan kitu amat tah eta kainget-ingeteun kan loba urang boga pamajikan teh lain urusan geulisna lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah aya anu boga pamajikan geulis majikan wae disandai gitu boro-boro ngajakan ka aing nyanana ge diajak sholat wae sajasa ih sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tidak dicokot deui aing isin atuh pamajikan goblok-goblok teuing mun teu dicokot cenah gua balik balik pan ieu babo urang masyaallah tungtungna mah turunan mana sih pamajikan aing tuh tungtungna mah katurunan bae tah ieu orang mantak deagan pamajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal di dunia mah masyaallah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya dah ieu munafik
munapek berbeda baik. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkan harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian pagi, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Ialah munafik. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Di dieu teh aya lam amr ay lam amr makan marentah li talab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careurik munafikin tepil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaa'am bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehana di usaha. Jadi atuh kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-baliknya teu kaharti lain kitu asana atuh kobo ieu jazaa'am bima kanu. Jadi eta lamun ku urang dibacana henteu make ilmu ma'ani moal ka harti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani. Dibere urang aba-aba ku Imam Jalal. Khobarun an halihim bisyighatil amri. Setik teuing nya merena aba-abana nya. Datang ka teu kaharti deui pan ku urang. Geus bae mending sadaqallahul azim bae. Teu kaharti hese. Orenganan di dieu teh talab nabi mana khobar. Mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisyighatil amri make segat amr. Geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar. Ieu mah kan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna. Geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh engkena ieu munafikin mah engkena dedeh lain deui kan carita obar kan lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunana nya nama ngajakan ka neraka dunungan. Geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amr kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka maka sanajan khobar make caritaan amr. Geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik horeng munafikeun mah munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebel kan kaharti dijah tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu jauh bener jauh salah kieu teh bener nggak bener salah mah ulah teruskeun tuh kiai balik siana tah hese ngaji teh kos kieu tah mantep kudu ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karar ieu tah mantep santri sia mondok sabar tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh
kotoknya bisa magahan lagi, embe bisa magahan lagi, kebo bisa magahan lagi. Kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya ih sia teh ngomong dua aing teh goblok. Itu sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe. Oh nu teu pinter mah embe. Nu pinter mah jelema. Oh jadi lamun teu pinter embe. Hadana kudu teu pinter embe sia embe. Nah, pas kitu nu batak emang kadeleuna jelema kuali mah kan oh ieu jelema. Oh iya mah setengah jelema. Oh iya mah embe. Oh iya mah monyet. Pan ka dieu cenah kiai ya jodain deui. Dah. Ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atuh dijelaskeun di dieu. Ieu teh seserian teh falyabhaku qalila. Nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seriba moal kebal. Sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun. Komo tamangan 50 tahun, komo ngan 40 tahun, falyabhaku qalila. Seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka wal yabku katsira nah sia bakal di akhirat je ieu teh naon jazaa'an bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimana khobar geus atuh berarti majaz. Nah, lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu na ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambalaya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngan sakudu merekpek doang mah. Umur mah bisa kolot tapi pangarti bisa orok. Iya betul kudu kolot teu kudu ngora. Budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiran anak. Mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna. Deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapan anak. Ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna masih kene umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Sya'roni norekatna di umur 18 tahun. Budak kene. Gus Dur budak kene. Habib Lutfi gamimitian ada tuh kapan di umur 12 tahun. Iya tuh lain kolot ya cenah ulah wakan norekat kurang mau tama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia lain urusan kolot jeung budakna kolot pemikiranna kolot ya pemikiranna budak malah nu mere torekat ka jeung kumaha budak tapi pemikiranna kolot jeung dewasa bakal cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji luar ngaji mah ieu mah luar sebenarnya Imam Sya'roni emang kumaha gitu. Imam Sya'roni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah. Gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru. Kapanggih jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh. Hah? Cik Sya'roni jual. Nyana ngahulang bepan ieu kitab paranti magahan ngaji mun eueuh kitab deuk kumaha paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha ngahulang nyana titah jual kabeh baru
siap geus tah siap jual kabeh jual bikenan geus kitab hiji-hiji acan di tarak dibere sholawat dibere zikir nyana nanya kunaon emang nu mantap titah dibikenan jeung dijual aya mah sia neuleuh deui ongkos jelema main gapleh eureun tapi gaplehna teu luhureun lawang moal kebel engke puyang-puyang itu naon oh gapleh teh cokot deui guyana ieu lalagan trenan tangkorak sia bener mun endep piceun urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun bedi deuleu encan beneran teh kos kitu tobat teh can bener setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan tah eta piceun piceun beres geus ieu Saroni langsung jual beres kesimpulan nama jadi bejara tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkan teu butuh kuari baca bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri lakukan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina itah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti jaga kumaha ulah make eta mah sia moal manfaat maka kehebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru kalang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti kejeuna bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nang ti Allah akur kamangpaatan tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat Bajuri datang ke kiamat berbagai kitab nah Syekh Nawawi datang ke kiamat kuari coba tak karangan ti Misra ambalaya kitab hayang urang maca teh hayang paling sekali doang ya geus balangkeun kunaon beda kolbu beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah lain deui teh Bajuri lah geus dongeng teh kon di luar eta nah Imam Syaroni kos kitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neuk tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelemah ngaranna sebabna geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang Al-Um 4 jelemana ieu Syafi'i nu mana nu asli coba 4 itu hiji kitab dikarang ku 4an nyana keneh teu kaharti atuh moal kaharti urang mah beuki peda keneh dahar buntu jeung peda marah pan urang pamajikan ieu peda ka mana peda selain mikiran kita urang mah peda urang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurup saji aya dahar eueuh marah tengarana bloon ulah tah geus we urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae geus cicing aya keke pamajikan ka mun kuali tilok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali waduh jago majikanna mantep nih ya beda ke majikan beda ka urang teu marah urang teu naon saaya-aya beda bakal sikap pamajikan ka urang deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nyana curiga ka urang nu nyieun nyana henteu sono ka urang hahalang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nyana ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang nu tadina mah urang minta dipencetan ge kanyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh
tadi orang hayang gak hesek mah diporosotkeun paling jangan sih ada polisi kan aduh ya Allah ya Rabb iya ya falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Seperti etalah munafik. Mudah-mudahan orang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya orang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah, dimere mantap ibadah ka Gusti Allah, jauhkeun penyakit-penyakit batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin.